Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring kasandaratut kelas 12 IPA 3. Dina waktos ayeuna simkuring bade ngajentrekeun materi tentang carita wayang bahasa Sunda kelas 12. Naon ari carita wayang? Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dimainkeun ku dalang. Carita wayang oge kaasupna kana karya sastra wangun prosa. Ayeuna kana wayang, naon anu disebut wayang? Wayang teh sarupa jejelemaan anu dijieun tina kayu atawa kulit nu diibaratkeun tokoh anu dilalakonkeun dina carita wayang. Rupa-rupa wayang diantarana aya wayang beber, wayang purwa, wayang golek, wayang orang, sareng wayang kelinting. Nah, ayeuna lanjut kana sejarah wayang di Indonesia. Nilik kana sajarahna carita wayang teh asalna ti India anu nyoko kana babon sumber kitab Mahabharata jeung Ramayana. Asup ka Indonesia marengan jeung asupna agama Hindu. Naon anu jadi sumber carita wayang? Anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita Mahabharata jeung carita Ramayana. Carita Mahabharata dianggit ditulis ku Wyasa. Dina carita Mahabharata nu nyekel keadilan teh Pandawa, sedengkeun anu murka teh nyaeta Kurawa. Lamun carita Ramayana dianggit ku Walmiki. Dina carita Ramayana nu nyekel keadilan Batara Rama, sedengkeun anu murkana Prabu Rahwana atawa Dasamuka. Ngawayang hartina magelarkeun atawa ngalakonkeun carita wayang sarta dipiring atau diiringi ku gamelan. Dina carita wayang aya istilah kakawen, murwa, nyandra, suluk, garap, jeung antawacana. Kakawen asalna tina kecap kakawinan nyaeta lagu dina basa Kawi nu sok diheulangkeun ku dalang. Murwa nyaeta dalang ngaminutihan ngawayang. Nah, sakitu wae anu tiasa ku abi jentrekeun tina materi ayeuna. Hampunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.